itu bukan bejaan direkam kan musia bahaya guys. Saya bisa hali berkabe. Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku haji pendi ngobrus ka sumur. Di jero bulan maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobatin 444. 44. Pikun teh mah geus kitu mah. Kolot kitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariyah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid panjang teuing cenah kiai. Shalawat istighotsah salat wassalamu ala nabiyyina alika wa ala sayyidina rasul agisti sagam bisa eta ge panjang keneh cenah kiai. Shalawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cek Kangjeng Nabi kajin cek Kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeut na herang amat ya urut naon di herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi. Kaduhung kaliwat langkung hanta nyembah kayang agung. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji lalaki kasep. Kasep. Unggal awewe ningali bogoh kasep nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasep aya jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh urang seubeuh neuleuh haji pendi lapar sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin daramean barang kawin caritana tekung silila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun dekaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun. Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sa bulan awewe yang dipegatin deui bae teu kaharti
pegat ku sabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu alam bisawab teu kumaha laguanana coba nah menang sabulan awena tetep hayang pegat deui bae ih masya Allah barang diteliti horenganan teu hudang teu hudang disebutna impoten. Nah jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae eueuh rasa eueuh ngeunah eueuh nikmat eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh kuari ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes moal aya nonton. Moal sebab iman ngajagaan. Tiluk aya nonton di ketos mah. Pan sareris ya. Tuh aya orkes emang urang di nonton. Nonton teh. Berarti impoten iman. Imanna impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun ge ku Kangjeng Nabi nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ngaranan Muhammad masyaallah karim satuhmadu uqbah bakal terpuji gerage mantek di ngaranan lah Muhammad diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos lamun lahirna bulan Februari Febri lamun awewe lahirna Oktober Octavia kolo peking lamun lahirna Desember Desi lamun Agustus Agus Masya Allah ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus
Muhammad Supendi Muhammad urang mana teh Supendi teh urang Vietnam Supendi nah pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah make Abdullah Rahman Abdurrahman Rahim Abdurrahim Khalik Abdul Khalik teh bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teh bisa jurusan nah make Abdu lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil aya babinsa urang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantrinya urang tendenan Muhammad Wigi berarti Jawanya Wigo kudunanya Wigo tapi di dituna Wigi ngana panggil ke di akhirat ti heula lamun Wigi doang angel nyana mangkana geus panas pan polisi teh aduh wah ujianna digarang di akhiratna kieu panas nyana tah tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi Muhammad Wigi maju ti heula maksudna mun ka sorga ti heula ka neraka ti heula teu masalah daripada nungguan kebal nah sarua Pendi ge Muhammad Pendi maju kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba pantesna heulana ieu mah pantesna sepakat ieu mah neraka aneh heran gula ge heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana teu kudu mah masyarakat kabehan neraka Masya Allah tah cek saha neraka teu panas ti dituna neraka mah panas kecuali wali-wali Allah atau malah wali lain kiai lain panas lah nah wasmi idza wada'tihi Muhammadan ngaranan Muhammad mantap kabeh urang boga ngaran boro-boro urang jelema baju aya ngaranan samping aya ngaranan lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh gitu surga aya ngaranan kabeh neraka aya ngaranan kabeh ya Allah ya Rabb masjid aya ngaranan majlis aya ngaranan mendak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah nu asmaul husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad nomor kedua tafaul ka para aulia para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa Ibrahim Zulkifli gaya Zulkifli baheula mah aya ngaran kuari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka Kiai Uding coba ieu menta ngaran gula oh sia bukan ngaran laki tah we lalaki geus lah ngaranna Isa mungen ta masyarakat bung atuh Isa mah tembung masih Musa mungen hayang Jeffrey bangsa kari itu tah Freddy tidak kuari baheula atau tafaul ka para aulia Allah ka para ulama Nawawi di urang boga ulama kemudian Maulana Hasanuddin nah eta ngaranna tafaul ulah sambarangan ngangaranan gitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang ngaran Aminah loba di urang tapi ku hari mah teu daekeun budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun ngaran sahabat teu daekeun masyaallah karim nya tah ieu urang geus terkontaminasi komo ka hareupna deui
urang kuari bae di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna nu baheula diketos suci murni bersih putat kitu keneh maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya encan kahareup Ki Uding Onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui ye cek itu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan nya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nya pamajikan teu resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia nggak bener-bener kenu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman masa kumaha tadi sanajan gelis tapi pamajikan tetep teu ditoel-toel aja sanajan deket ke masjid iman infoten teu daekeun ka masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten moal daekeun nya ka majelis moal daekeun Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kukula ge ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak ceknya tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu garana impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat infoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran infoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae infoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sabenerna mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ketos deh tatangga Haji Epi kajen kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lompat ka ketos dilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih iya nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae Masya Allah na ieu horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan bae dipake karesep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hokula Ki Uding memeh lahir geus gering aja geus keling kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake karesep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya
tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana. Ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai ngagilek bae. Pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang. Lain bagian kiai pilpres mah mah. Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI sakalian ka neraka jahanam. Oh masalah geus. Kiai aduh, emang neraka atuh nu teu bener mah henteu ngan moal aya ja. Geus teh masa bodoh sia memang sia masa bangsa ka ditu los. Nah, ieu maksudna sing lempeng ki uding kurang lempeng sabarana keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Anta kukula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Baheula. Kuari geus diseusuhan ku nya kabeh. Kuari geus rada nyayan tah. Anta ku wajahna nyai-nya, giliran nyai-nyayan napas kurang. Kajahoan kukula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah, kadeuleu. Kadeuleu insyaallah kadeuleu. Dina naon cenah kiai? Tarang. Tarangna mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah. Hese ta urang? Urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPP urun KTP dan lain sebagainya. Nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pemerintah. Ngadukung, ngadoakeun ulah milu. Sakitu urusanana. Wantak ulah ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu. Ieu momononna ieu. Duit miliaran cegana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok. Tarima bae si jaloba cenah anu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula saeutik ieu dua jelema ieu. Masyaallah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teh salat. Eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat-salat nya mah. Tak ieu duit tukos karar itu teh ya. Lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama mal beres moal aya geunah impoten imanna. Nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah, karasa ngeunahna ibadah. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat, salat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadel. Salat teh karunggoni nu kadel. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi Umi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh teu nulis teu maca. Nu mantap Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantap teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi, politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh, apal Kangjeng Nabi mecaang hatena. Nanyakeun perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presiden aku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka. Presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal. Kuari masih kene presiden terhormat Jokowi. Kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo. Geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus. Wali Allah geus dibere nyaho, ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho, ngan teu meunang dibejakeun. Caang Kangjeng Nabi mah. Atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabb,
Kangjeng Nabi liwat aya nu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar. Mizan katingali ku Kangjeng Nabi. Siratal jembatan siratal mustaqim katingali. Lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng Nabi. Surga jeung neraka katingali. Caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabi na caang hate. Ieu nu bantak para roek ge ieu tuh bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cek kula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sungut berbagai karesep leungitkeun karesep eta caang urang ge sarua bisa nempo geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah saha kumaha nu mantak deuk aya gempa ngabejaan deuk aya tsunami ngabejaan deuk aya naon bae ngabejaan aya anu kaleupasan ngomong waktu deuk gempa. Aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika endek terjadi Palu. Aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah. Lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor be lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Dah. Jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi be pernah dikit Haji Pendi be cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyeun imah kawin deui eta ngaranna maju kan ieu mah kan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk ku baju bayu bae teh bener teh abah barang bah emang bener ih aju ka jero teh abah datang ka kuari bener nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana? Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maksudna ulah dijadikan infoten iman urang dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut dibawa ku layar dibawa ku iman urang ayana naon iman lah anu ngadukung urang ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe secantik mana bae awewe pasti menta diceraikeun kitu kene kolbu urang iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kahiji walimatu tasmiyah ngaranan anak make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus caritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kanjeng Nabi kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katingali ku Jabir bin Abdillah be Kangjeng Nabi karunya amat mana kesangan mana capek akhirna bebeja ka pamajikanna neng geulis ka pamajikan aya naon Kak Kangjeng Nabi bangunna capeun pisan kumaha lamun masak jang Kangjeng Nabi 5aneun atau 10-aneun boga naon aya ceknya gandrung mah geus urang jieun mangga ke kakak ye cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dipencit kunyana anak embek nak dipasak gandrung nak dipasak ngan saleter gandrung ge dipasak harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna di harewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna ge oh insyaallah cak Kangjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kangjeng Nabi wahai para sahabat pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang hayu urang kadari itu kabehan
makaning kabehna aya 700 wakilas ribu. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon ka atuh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh atuh tadi diharewos ieu geus kaharewos tapi jana datang-datang ngomong bae titah kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek gini. Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah, nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae. Nah naon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di imah. Tadi ge sarewos. Ci, cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta ya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget. Ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Lah iya. Akhirnya Kanjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dinya ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakona, ieu cenah kumaha lalakona, ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna segini. Ya Allah, Kanjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kanjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir ta ieu. Ke kukula cek Kanjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kanjeng Nabi langsung diangkat antri sahabat antri kabeh siapkeun wadah saurang-saurang ka dia maju saurang-saurang siblek tak maju siblek plek maju eta pamajikan Jabir kieu bae antu beak-beaknya ya teu beak-beak teu beak-beak teu saep-saep cek Jabir masyaallah terus bae 1000 jelema beres kabeh dahar sebeuh kabeh ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh tercoceng setik-etik aja masyaallah lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyieun warteg cenah geus ya Allah ya Rabb saang hatena ulah Kanjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun beki Hairun kula anak abah kula Abah Haji Damyati, Abah Haji Manri, putra bapana Romli putra Ki Hairun. Hajat. Begitu hajat teter caritana tamu loba. Sedengkeun daging kurang. Nah teh hese Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah. Aya tangkal cau dituar ku nyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur. Sebet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa be tutupan ngan ke nu mawana kula cek Herun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim eta bodogol cau di kitu-kitu jadi daging Haji Pendi mah daging di kieu-kieu jadi sagu parah ya. Nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb ulah Kangjeng Nabi ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah cara wali-wali Allah nu sejen kula jeung abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ka Banjar jam 9:30 8 9 9:30 2 jam setengah ka Banjar teu kaharti 2 jam setengah can aya tol teu kaharti kajian ku kumaha ge kula digerokeun geus aya abah cenah kula tas gaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae masyaallah geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ke Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh ya 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan
teu kaharti horeg aya wiridanana. La ilaha illallahul jalilul akbar. Guys, bae karituna moal bejaan. Direkam kan musia. Bahaya, guys. Saya bisa haliber kabeh. Nah, dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara. Baca ku Haji Pendi, ngobrus ka sumur. Orang kumaha nu macana, ya Allah ya Rabb. Nah iyalah, orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara, atuh pasti nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Langsung dibantu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, kayak ke Banten cekena jalan sumur, bres. Di Banten eueuh dirinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Da ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nu nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate, geus caang hate, buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we. Set balikeun selesai. Tanya koran nu eta, beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain bah? Baca koran. Waduh, mobil terbalik bah, atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacana saya. Ese jeung nu pikun ese. Masyaallah karim. Sakalina maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa bah? Cek anakna. Ini berita mengagetkan. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Bah, masa ini mah heran, dokter bisa lompat, kebakar mayat. Lah iya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Caangkeun hate, jang nyaangkeun hate, moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah beuki parah. Jeung pedagang karung, wah moal bisa. Sekolah ti SD datang ke SMA hayang bersih hate, tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hate kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya guru sekolahna ge melegpeg. Nah wal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor, kuliah di mana we hayang canghat teh moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah, meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang canghat teh mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok. Pesantren caang hati. Masya Allah, nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui. Nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya Jakartaan eta nya. Tapi teu maju-maju dagangna. Hutang ambalaya. Gas, ceknya aing bagian meureun dagang mah bisnis. Bisnis lain boga mobil ngajual mobil. Oh bagian. Ceknya kakarak nyeun pondok. Nah, ilmu lain deui. Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah. Kitu keneh bisnis teh dimajukeun. Lain eta. Nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji.
mulai nyaangkeun hate tempat nyaangkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Ki Golkar mah melegpeg sarua bae cenah PDI waduh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh deh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba nu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat-tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempok aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kadua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh mentak Haji Pendi ge kapeung waktu mah nyahueun yang aya roh maju ieu emang bau hitut cekeuna ieu teu lain roh teh mah angin seger tah ieu teu beres Haji Pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang aya nu geus baju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo Masya Allah karim aya kene ku ari ge lamun eueuh nu kitu Banten ajur Jakarta ajur nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi
jadi itu lain polisi dia. Polisi dia mah tuh biasa-biasa baik. Polisi di itu. Ceritakan gak kula tek ngajak gitu. Kula ceritakan Pak begini ya. Kiai itu ada macam-macam kiai. Nyana kaget. Oh iya amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham kan? Siapa saja kiai nggak tahu, yang penting kiai yang begitu amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora anu kolot. Kula mandek nanya be anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Sakuda nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah. Roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri. Padahal rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal mah geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya hiji al mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah kolera meureun, aya anu mules bae maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeulem syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragag taradi ragag ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu maot syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang, jeung ulah waka perang, jeung ulah perang dan naonan perang. Ngan ngelompokkeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah kos ngaji bae ulah babagi jeung dagang kecuali dagangna jang nyieun majlis. Tuh aya henteu ngaji mah can nyora ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deung tuh ieu keur ngabagikeun zakat jan teh malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naya tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus minimal tafaul. Kadua tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444. 44. Pikun teh mah kitu mah. Kolot kitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariah nu resep nariah akur henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid panjang teuing cenah kiai. Shalawat istighotsah salatu wassalamu ala fil alika wa ya rasul agisti salam bisa eta ge panjang keneh cenah kiai. Shalawat adrikni assalatu wassalamu tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrikol lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta bae insyaallah
urang ke di akhirat maut di akhirat langsung loba sholawat banget ketemu ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi pendek kade cak Kangjeng Nabi kajin cak Kangjeng Nabi sholat teu bagus ya tapi kadeleuna banget nah herang amat ya urut naon ya herang ku Kangjeng Nabi ditanya ieu bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah iya ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi sholawat bae ka Kangjeng Nabi geus sholawatan nu urang resep eueuh hiji jelema ka surga eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi eueuh jelema diangkat jadi sholihun tanpa Kangjeng Nabi sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah urang nyaho salat ti Kangjeng nyaho puasa ti Kangjeng nyaho zakat ti Kangjeng nyaho bener ti Kangjeng nyaho salah ti Kangjeng nyaho sagala rupa ti Kangjeng waktu sangat wajar urang ngayakeun maulidan dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib kajeun ieu mah tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar lalagaan dari gula we ngaji lalagaan tadi nage naon gitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan be ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana nya teu bisa ngajawab nya heuh nya deka mana paeh balik ge kieu cek nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua ngora ge paeh bae cek nya atuh nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener sebab urang bakal maot ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun sagala rupa ditinggalkeun nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna jore karasa jorena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh sabaraha lain di dunia lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan kulantaran geus jam 12 ka iradenya dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng heula ieu dimimitian ku Kangjeng urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah Muhammad emang kaulah ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu encan para sahabat Sina Abu Bakar encan sejen mentak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mithqal khairan ya roh terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjengna ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa. Nah
ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo caangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu sholih solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah ya pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah sakitu bae yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته